hirup urang di dunia kudu bakti sareng takwa. La haula wala quwata ka Gusti Allah urang menta, urang teh sifat manusia teu aya daya sareng upaya. Salat jeung ibadah ulah sok ditunda-tunda, emang setan keur ngagoda ka diri urang sadayana. Urang kudu amal soleh besina kaburu bae, harta banda teu ditoleh bae ukur mawa boe. Urang teh makhluk manusia nemenan Allah Ta'ala, hirup urang di dunia kudu bakti sareng takwa. La haula wala quwata ka Gusti Allah urang minta, urang teh sifat manusia teu aya daya sareng upaya. Salat jeung ibadah ulah sok ditunda-tunda, emang setan keur ngagoda ka diri